ngampangeun masihan darajat ka jalmi nu teu boga pangkat. Allah mah gampang ngahinakeun jalmi anu boga pangkat teh gitu. Ibu punten nganggo kapangaosan nganggo tiung akhlakna urang sae can pernah angkat umroh bujeng-bujeng haji umroh kita can pernah ngalangkung we ka mana ka di pasar ngalangkung teh mas aya nu naroskeun ibu haji bari meser ibu disebutkeun buah haji cek ibu teh amin padahal can ini haji bara teh itu kan penghargaan jalmi ninggal akhlak urang nganggo tiung sae ninggal akhlak urang dihargaan teh urang teh teu gaduh pangkat bujeng-bujeng jadi RT jadi RW teu gaduh pangkat sama sekali tapi ku Allah dimuliakeun peda akhlakna urang sae lain kumaha disebut buah haji teu sakedik jalmi anu pangkatna luhur teu dicabut pangkatna tanpa nama maksih keneh aya tetep aya tapi kalau dihinakeun seueur jalmi dihinakeun ku Allah tanpa dicabut pangkatna seueur jalmi dimuliakeun ku Gusti Allah tanpa boga darajat tanpa boga pangkat seueur oge jalmi dihinakeun ku Gusti Allah teu dicabut pangkatna ta eta teh sadayana ti Gusti Allah hayatan thayyibah kahirupan anu sae ti Gusti Allah teh nalika